Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Patepang dia dinten ieu dinten Rebo kaping 20 genep November. Insyaallah dina suratul Isra ayat ka 80 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in syi'na jeung lamun teh mah syi'na kami ngamaksud saur Allah atawa menghendaki ngersakeun naon lana zahabanna tangtuna kami ngaleungitkeun naon billadi tina anu auhayna geus diwahyukeun ku kami ilaika ka anjeun Muhammad. Jadi mun Allah ngersakeun mah ieu Quran teh dileungitkeun hurufna sadayana, dicanak deui eces teu aya tulisan. Jadi kulantaran Allah mah maha welas, maha asih, rahmah, rahim, Allah mah walaupun seueur nu ingkar, seueur nu teu percanten, tetep ieu Quran teh bungkeuleukan tapi ka yaumil kiamah aya jadi mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad. Saterasna. Tapi saur para ulama engke dina yaumil akhir sateu acan aya kiamah dongkap ieu Quran teh bakal hilang tu tulisanana bodas we kertas biasa dicanak ku Allah sadaya tulisanana. Insyaallah. Tah ayeuna mah alhamdulillah urang masih tiasa maca keneh kana Quran. Saterasna summa tuluy la tajidu moal bakal manggihan anjeun laka pikeun anjeun tina ieu Quran bihi kana tulisan Quran kana mana Quran. Ngan Allah mah maha welas maha asih masih keneh alhamdulillah tapi ka ayeuna Quran bungkeuleukan aya tiasa dibaca. Alaina ngan kakuringu ka kami wungkul sawa Allah wakila anu jadi wawakil anu jadi panyalindungan tempat minta pertolongan di dunia jeung di akhirat. Saterasna illa rahmatan kajaba rahmatna Allah mirrobika ti pangeran anjeun. Naon rahmah teh kanyaah Allah ka urang sadayana. Kadeudeung Allah, welas asihna Allah. Sabab naon kajen urang, kajen ingkar, kajen kumaha ge kafir jalma-jalma nu kafir eta teh tetep ku Allah mah dipaparin rezeki, dipaparin kesehatan. Sabab inna fadlahu sanyana arif fadilah Allah, karunia Allah kana bukti alaika ka anjeun kabeh kabiron kacida gedena. Umur panjang bari sehat rezekina nu seueur berlimpah eta teh fadilah ti Allah. Eta teh karunia Allah. Teu ka urang Islam unggul ka sadayana makhluk nu aya di dunia. Saterasna. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad la inijtama'ati maksudna teh. Lamun teh mah dikumpulkeun kabeh nu aya di dunia ieu. Naon nu dikumpulkeun al insu teh sakabeh jelema. Wal jinnu jeung bangsa jin kabeh dikumpulkeun. Ala ayatu bimisli hadzal Qur'an kana yen ngadatangkeun atawa nyeun bimisli sarupa hadzal Qur'an jeung ieu Qur'an la ya'tu moal bakal bisa ngadatangkeun moal bakal bisa nyieun bimislihi ku sarupa jeung ieu Quran. Jadi baheula zaman Rasul aya namina teh Musailamah al-Kadzab ngadamel suratul fil. Al-fil wal badanul kabir wal dalus sagir pokona mah teu matching we. Jadi canggung dibacakeunana. Ketika Rasul macakeun surat fil nu aslina tunduk sadayana patuh kalayan ngiksakeun saeca oge sadayana oge lulus hatena ku eta mukjizat Quran. Jadi boreng bujeng zaman ayeuna baheula oge anu geus pinter kana basa Arab itu ieu ge teu tiasa ngadamel bimislihi semacam Quran mah. Walau kana jeung lamun teh mah bukti ba'dhum li ba'di nu sawarehna itu jalma-jalma li ba'di jeung nu sawarehna deui di dunia ieu dohiron kana silih bantu silih bejaan ngadamel seminar pikeun nyieun hiji ayat moal aya nu tiasa.
Saterasna walaqad sarofna jeung sanyana sarofna geus diulang-ulang penjelasanana al-bayyinahna ku kami saur Allah linnasi ka jalma-jalma fi hadzal Qur'an dina ieu kitab Qur'an min kulli masatina saban-saban perumpamaan contohna zaman Nabi Lut azab diturunkeun zaman Nabi Soleh zaman Nabi naon di Seueur kaum Fir'aun zaman Samud nyaeta Nabi Soleh Ad jeung sajabana tapi paaba anger maranehna teh sombong aksarunas kalolobaana jelema illa kufuron kajaba manehna teh kufur ingkar sok sanajan diebreh-ebrehkeun oge panyiksa Allah diebreh-ebrehkeun oge surgana Allah anger kufur kajaba lamun marahana meunang hidayah nguping kana naon anu tos dipaparinkeun ka Rasul nyaeta ngalangkungan malaikat Jibril tegasna ieu Quran ku urang dicerna maknana mudah-mudahan janten rahmah ka urang sadayana tapi kedah aya guruna margi upami aya guruna bisi sasar kalah kasesat dan menyesatkan barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahu lazim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.